Assalamualaikum. Assalamualaikum Tante. Ini si Fai nih. Halo, ini siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun urang sadaya di kalompok C. Ayeuna urang bade ngawawancara salah sahiji ibu anu gaduh kedai resto kuliner. Serta acanana urang tepangkeun diri urang masing-masing. Mulai ti abdi nama abdi Muhammad Rafi Akbar Ramadan, absen 15. Assalamualaikum Ahmad. Raffi Ahmad. Iya. Yang lain tepangkeun masing-masing. Abdi Siva Sadila Ramadan di absen 33. Nama abdi Arya Satiraca di absen 3. Assalamualaikum warahmatullahi Di absen 9. Abi Rehan Zaidan Akbar absen 27. Nami abdi Nabila Putri Fadila absen 2 hiji. Terkedah lami-lami deui ayeuna urang mulai wawancarana. Assalamualaikum Bu Heni Sampurasun. Rampes. Waalaikumsalam Pangusadayana. Sarehat ya. Amin. Pikeun ngamimitian Bu, kenging teu ngenalkeun diri Ibu sorangan. Biasa. Nami Ibu Heni Nurhayati, linggih di Jalan Bukit Elok, daerah Geger Kalong, Bandung. Yuswa Ibu 46 tahun, gaduh 2 putra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salianti diri Ibu, urang saya dage bade terang bisnis Ibu teh sapertos naon? Menu-menuna atau fasilitasna gitu. Pami kanggo kedai Ibu gaduh kedai di Jalan Merdeka nomor 4 genep. Menu anu ayeuna diicalan teh aya sarupaning baso, aya nasi timbal, sareng rupa-rupa makanan cemilan anu sapertos pisang goreng, sajabina gitu. Aya kopi susu oge. Oh, aya kopi susu oge. Nuhun. Jadi lapar, Bu. Nah. Sok tiasa mampir ke caketnya tiasa matilu ka Jalan Merdeka. Tiasa mampir pami senggang kalaresan ayeuna dibuka kedaina janten pami gaduh waktos mangga diantos ka kedai 4 genep. Turnuhun Bu. Hai Ibu teh si Iraha mimitian bisnis ieu teh. Kalaresan bisnis ieu teh dimulai kirang langkung 1 tahun setengah. Kapingna Ibu hilap deui tanggalna. Mung panginten tos 1 tahun setengah. Ibu teh memanfaatkeun tempat anu aya di Jalan Merdeka 4 genep kalaresan eta nu kulawargi Ibu janten daripadanya langkung sae tempat kosong diangge kanggo usaha anu tiasa nyogemakeun kanggo pegawe gitu. Kalaresan saat Duka cabang tak acan aya. Pami gaduh di mana wae. Tak acan gaduh cabang nu sanes mung aya di Jalan Merdeka. Kesulitan yang masalah non wae nu Ibu hadapi dina ngajalankeun bisnis ieu. Kawitna pamili Jalan Merdeka kan salaresna tiasa seueur anu dagang oge sapertos anu Ibu lakukeun. Janten Ibu kedah mensiasati perkawis rasa dina pangaos oge kedah bersaing sareng anu tos aya di dinya anu karena kan cak daerah BIP di BIP kan karyawan. Tah saingan anu aya di
daerah Merdeka eta teh kalarasan dina pangaos sareng non namina teh rasanya nu kedah disiasati itu supados tiasa ngaraih pangsa pasar di daerah eta gitu. Kumaha Ibu ngarespon isu-isu pandemi pikeun restoran tetap jalan Bu? Kawita pandemi dari awal-awal itu Ibu kedah tutup kumargi kedah nyalametkeun kesehatan para karyawan oge nya kedah diperhatoskeun gitu. Waktu awal-awal pandemi tutup 3 sasi. Nah ayeuna tos mulai berjalan dibuka deui alhamdulillah. Mensiasatina selain aya anu di take away nu dongkap oge tuang di tempat, aya oge anu via ini apa online Ibu diupayakeun dina IG dipromosikeun teras dina grup WA pribadi Ibu sareng rencangan gitu nawis-nawiskeun produk-produk Ibu anu memang kalresan aya sebagian nu tiasa frozen gitu. Matur nuhun Ibu atas tos ngaluangkeun kitu wawancara ieu waktos aya hiji atau 2 hal anu rek dibeja ka siswa-siswa sadaya Bu kanggo inspirasi weh motivasi gitu. Oh gitu naonnya kanggo murang kali Ibu sadayananya untuk kanggo memulai usaha atanapi naon wae anu memang tos aya dina diri kalian digali dikhususkeun kitunya pame misalna masing-masing ti diri anjeun masing-masing gaduh skill gaduh kemampuan misalna pamaget ye resep kenal bengkel atau mekanik di jalankeun diupayakeun tiasa detail ngefokus kena skill masing-masing pame istri atau pamageun nu tiasa masak eta ge dikursuskeun atau napi belajar diintenskeun gitu supados si kemampuan masing-masing ti aranjeun teh tiasa kagali anu suatu saat tiasa manfaat gitu. Hatur nuhun Ibu sarana jeung motivasina ka urang sadayana. Sakitu we wawancara ieu teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.